Tuh, ulin naonnya. Sirian tadi bucin. Terus keluar. Apa yang kasih catu aja. Kasih catu lah, ajakan ulin lah. Ayo ya. Peda kemarin mesti tinggal pun ku aing. Kumanya. Ya Allah, kunaon nasib abdi kieu-kieu teuing ya Allah. Hirup selalu di jailan kurerencangan. Si Rian, si Andre, selalu hirup di jailan, dibully. Mungkin abdi jalmina jalmi kos kieu eueuh kagaduh, hoyong nimba ilmu cara lain supaya jadi hirup berguna. Selalu di jailan ya Allah. Setiap amang selalu di jailan. Ya Allah, kunaon hirup abdi keburuk-buruk teuing. Yang bahagia seperti Nusanes, saling hargaan. Ternyata seolah-olah dirani jadi bulan-bulanan aranjing rencanaan dia. Kenaon cat. Orang ulin yap. Tadi ke Sirian Sirian nangis makan cenah. Tapi yang ulin naonnya? Kemari kan enggeus, kemari ulin ngalauk. Ayeuna urang hayang ulinan ieu. Cek kunaon sih aing datang. Mana? Kok tiba-tiba sih cerik? Kunaon sih ya? Naon cerik? Kunaon aing? Sama cerik wae kunaon? Bangur mana? Saha? Mana jeung Sirian? Kabawakeun Sirian. Cik atuh. Yang satu lah abi hampura we ayeuna mah tuh. Moal bader deui, moal galak deui. Terus kumaha Sirian? Sirian mah yang satu kumaha tuh sok ayeuna abi naon weh sok? Abi naon? Kudu naon abi sok? Maraji maafkeun. Sok. Ngalaka apa? Bangor. Naon atuh ngalaka apa? Embung bisi bangor deui. Digendong daek. Ngojay atuh ngebak. Ngebak wae. Ngebak wae embung tadi mau. Naon atuh? Naonnya? Ngarah abi dimaafkeun kumaha sok atuh hayangna naon? Geus atuh kunaon atuh lah aing cilik wae. Bangor wae Sirian.
Angge sapi hampura ayeuna mah mau bangor deui urang babarengan. Da mun henteu ulin ke maneh abi sepi. Henteu ulin jeung Sirian sepi. Jadi kudu babarengan urang teh tiluan teh. Janjinya Abi janji ka maneh moal bandur deui. Janjinya. hujan. Yap atuh yap ka imah maneh yap ayeuna mah yap. Ka imah maneh yap. Pasaung ayo. Kawaya tuh yap ayo. Malam Hujan. Aduh. satu Aisyah mau si kasih idin amat satu. Sirian sama nunya. Tahu ah. Anu Kirian mangeuna meureun di Imah Sare. bangun nah udah ngobati. Tuduh hai baca tuh. Mau baju. Oh dilakena ieu lebaran atuh. Siapa mending bapak siap gawe bisa beli baju. Cuma peduli mau baju lebaran. Bapak aing mah mana? Andalkeun ti domba we. Gaji berat lah. Geuh. Itu kumahnya lah orang segedenya. Urang bakal bisa cikin itu nya. Tulis Bisa hujan itunya. Asia kalau mau pengen aing. Cia tuh ikut sare. Rek, Wah, nah, masjid yuk. kiraha Wah ngajiri ngaji. ngaji Oh, kan penting. sudah tuh ngaji. Kan emang libur orang mah ngaji na. Dakwana eueuh cenah ngomong nama ka Jawa. Nampelkeun istrina nang anakna. Itu gua belum awewe. Gua geus nikah. Belum Maksudnya bukan budak, sapantaran urang budak lagi. makna karena dia. Tara di Jawa, pada disusul ku Wana, Wa Ustad. Kadeo wa ustadna rek dibulutan mah anak. Malah kawin mah soalnya gadis. Anjing mantep. Wah, naik kawinnya teman. Awas ya main kita. Baik lah, Apalagi baik dah abi malah laki dia. Baik, bapak abi ge 7 kali, abi ge Namanya macam disulatan, can disunatnya can. geus dah. Kamari bismillah. Kalau abi umur 2 tahun, Can abi mah. ya udah siap mah turun nerak atuh. Tuh kan? Bapaknya kamari ngomong disunat cina si catu dan tederak cina gunting potong. Arek ku kampak. Potong kampak nanti anjing. Kelot. Siapa cina ke? Iya. Tilkot. Tikolot. Era ada yang untuk penonton. Baiklah penonton mah. Tikolot. Coba. Yang geus lah mun uwa ustad ek balik. Ku aing mah budak naik anjangan. Saya dulu. Ulah lah. Koma ulah ngomong ka Sirian sih lamun uwa ustad boga anak gadis. Ku aing. Tonjok aing geus ya. Bener aing enggak? Semua Oh, yang geus lah. hari Yolah, caranya lah. yang modal Ayo we modal anjing, teh atuh. Aing udah capek, tapi mana mau sarapan. mau. Aing geuleuh ka budakna kamari anu ieu urang. Wajar itu hidung. Aduh hideu anjing, siga teh cak aing. Yakin. Sana minat Lah dong. siladong. Asli anjing Salah geuleuh. itu.
Dia aing maling, Abi aing mandi jiwir kamari teh ieu teh. mending aing dijemput yeuna. Atuh ku aing we dicolong sama kanan nu bapana. Nyaan mah nyimit gitu. Gitu kan. Heeh. Ceurik kabeh teh. Aing kanjakan sirian maling deui. Sirian. Gering cina yeuna mana. Naon Wah, jeung papa orang mana lah. gitu. Bisa sareng.